Anu ngocor ka alam kubur tilu kasauran Rasul. Hiji sodaqoh jariyah nyaeta wakaf katelah. Dua ilmu anu manfaat serta dialap manfaat. Tilu putra putri soleh ngadoakeun teu weleh-weleh. Anu ngocor ka alam kubur tilu kasauran Rasul. Hiji sodaqoh jariyah nyaeta wakaf katelah. Dua ilmu anu manfaat serta dialap manfaat. Tilu putra putri soleh ngadoakeun teu weleh-weleh.